Hello akang-akang tete-tete anu karasep anu garelis pendak deui sareng channel urang sarerea nyaeta channel urang Sunda. Di video ieu urang rek nyieun video tentang opat sikap awewe anu henteu dipekaresep ku lalaki. Anu kahiji, sikap awewe sok sangeunahna ka lalaki. Padahal lalaki sok berkorban jeung awewena, tapi kunaha awewe tara sadar bahwa lalaki berkorban teh keur manehna. Anu kadua nyaeta sikap awewe sok bener wae embung salah. Lamun misalkan awewe salah, ujung-ujungna nu minta maaf lalaki. Nah kitu kusabab awewe egois cek urang mah. Manehna teu mikirkeun pengorbanan nu geus dilakukeun ku si lalaki eta. Padahal lalaki eta teh berkorban keur manehna. Jadi salaku awewe cek urang mah tong egois teuing jiga kitu. Kunaon? Kusabab ku cara kitu maneh bakal ditinggalkeun ku si lalaki eta. Percaya kan? Anu katilu, sikap awewe lamun misalkan aya masalah manehna sok cicing wae, sok tara ngomong, sok cicing wae, sok tara ngomong, sok tara carita ka lalakina. Padahal lamun dicaritakeun masalah eta bakal beres. Naon hesena sih nyaritakeun diskusi kitu sangkan masalahna beres? Bener teu? Nya atuh. Jadi leuwih alusna lamun misalkan urang boga masalah, boh awewe boh lalaki aya alusna urang berkomunikasi supaya si masalah eta teh manggih titik terang, henteu poek teuing heuh. Nah, ieu anu terakhir. Anu terakhirnya eta kunaon awewe sok ngahapusan video bokep atau video porno di HP lalaki. Padahal lalaki oge boga nafsu bro, boga kahayang, boga ilusinasi. Jadi lalaki oge berhak nyimpen video eta. Lamun misalkan awewe tresep teu kudu dihapus, kari ngomong gampang ke ku lalaki disamunikeun. Ulah dihapus, heman dihapus mah keur mangga download dalila, dihapusna kumaneh babari heuh. Oke, eta tadi video anu dijieun opat sikap awewe anu teu dipikaresep anu ku lalaki. Sakitu wae anu bisa dijieun video ayeuna, kurang leuwihna hampura. Tong hilap lamun akang-akang tete-tete resep video ieu, klik like, share, komen, jeung subscribe tong pohonya. Salam ti urang Sunda, balageur sadudulur.